Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Mangga tiasa dibuka surat Ali Imran ayat 26 sareng 27. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' Qulillahumma, katakanlah oleh Muhammad, ya Allah, malikal mulki, sebagai penguasa seluruh kerajaan, tu'til mulka, anugerahkanlah kekuasaan, man tasya'u, kepada siapapun yang engkau kehendaki, wa tanzibul mulka, dan engkau mencabut kekuasaan
mimman tasya, dari siapapun yang engkau kehendaki. Wa tu'izzu man tasya, dan engkau memuliakan siapapun yang engkau kehendaki. Wa tuzillu man tasya, dan engkau menghinakan siapapun yang engkau kehendaki. Biyadikal khair, dengan kekuasaanmu seluruh kebaikan. Innaka ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya engkau maha berkuasa atas segala sesuatu. Tulijul laila fin nahari, engkaulah yang memasukkan waktu malam pada waktu siang. Wa tulijun nahara fil lail, dan engkaulah yang memasukkan waktu siang pada waktu malam. Wa tukhrijul hayya minal mayyiti, dan engkau yang mengeluarkan sesuatu yang hidup dari sesuatu yang mati. Wa tukhrijul mayyita minal hayy, dan engkau yang mengeluarkan sesuatu yang mati dari perkara yang hidup. Wa tarzuqu man tasya, dan engkaulah yang menganugerahkan rizki kepada siapapun yang engkau kehendaki. Bi ghairi hisab, tanpa adanya batasan. Ikhwatu iman rahimahullah, dua ayat anu parantos nembe aos kurang sadaya. Ia secara umum, secara ijmal dina tafsir Al-Munir dipaparin judul Dalail Qudratillahi wa izmatihi wa tasarrufihi fi khalqihi wa tafwid ilaihi. Dalil-dalil ngeunaan kakawasaan Allah, keagungan Allah, maha ngurusna Allah kana sadaya makhluk, sarta nyarandekna bersandarna sadaya makhluk ciptaan Allah mungguhing ka Allah Subhanahu wa ta'ala. Jantan ikhwatu iman rahimahullah, teu aya zat nu maha kawasa angin Allah. Kalebet dina urusan nu kahiji dina bab ieu dibahas perkawis nu disebut kakawasaan. Jadi disebut kakawasaan, kerajaan, itu sadayana mungguhi kagungan Allah. Arieta cenah manusia jadi raja ngan saukur sementara. Jeung gelar raja nu disandang ku manusia ngan saukur idopiah, sifatna keur nyarande eta kakawasaan teh kana dirina. Hartosna bakal aya masana jalma mah teu jadi pangawasan. Tapi ari Allah mah maha kawasa dugi ka iraha. Nah dina ayat 20 genep di dieu lafazna mangrupikeun parentah kanggo Nabi Muhammad ngadua gerau pamit urang deui nyepan kul misalnya teh kitu. Tapi di dieu lamna teh bet aya harokat kasroh. Nah cenah bet aya harokat kasroh margi huruf nu dipayunan sababna lam anu sukun teh nyaeta aya hamzah wasol anu harokat sukun. Asalna mah kieu kul Allahumma
kumargi di dia ayah hamjatul wasli, hamjah wasol anu sukun secara kehidupan mah. Maka lamun bertemu dua sukun kumaha bingung cara ngaosna. Sedangkan kaidah dina bahasa Arab maka huruf nu samemeh hamjah wasol eta wayahna harokatna kedah dikasroh. Tetap lafadzna teh kulillahumma ucapkeun ku anjeun Muhammad berarti hitobna palawargi ayat itu kasaha ka Nabi Muhammad. Ucapkeun ku anjeun Muhammad nya ka Rasulullah ayat itu hitobna mah. Nabi piwara ngadoa. Kumaha doana? Allahumma ayo. Jadi lapan doa sok sering dibuka ku nida panggilan Allah. Hartosna Allahumma teh ya Allah gitu. Atau nabi ya Rabbi kita teh sami Allahumma disebutna nida panggilan. Namun cenah dina ieu doa teh Malikal Mulki. Allah teh raja. Allah teh penguasa. Penguasa naon? Malikal Mulki sadaya kekuasaan. Tu'til mulka Allah nu maparin kekuasaan man tasyahu kasaha bae nu dipihak Allah. Jadi kumargi Allah nu kagungan kekuasaan. Mungkin dari kalau badai maparin kekuasaan di antara makhluk itu semata-mata anugerah Allah sebetulnya. Jadi kieu kena upami urang dari kesimpulan tina ayat ini tidak ada siapapun yang menjadi penguasa di muka bumi kecuali atas guratan takdir dari Allah gitu. Temenang dihayang-hayang, temenang diumbu, geus kudu takdirna jadi penguasa bakal jadi. Mata kayak bab ieu nya bab taat imamah imarah ya. Anya kudu taat ka seorang pamimpin. Nah, jan samemehna eta pamimpin teh dari golongan anu secara kacamata manusia hina, di golongan hamba sahaya, di golongan anu tidak terpandang, tapi lamun jadi penguasa kudu taat, jadi pemimpin kudu taat. Sabab nu namina kapamimpinan mah di Allah kan. Teu kenging dihoyong-hoyong, teu kenging dialiman. Terus aya guratan takdir. Wah, kita presiden teh orang pemekaran. Wah, teu apa urang teh. Teu apa. Wah, di antara jamaah orang ieu yang menjadi gubernur gitu apa. Dan saya guratan takdir. Tu'til mulka. Jadi pami Allah terus nangtoskeun masihan kekuasaan kasaha wae ya bakal jadi. Bakal jadi. Bahkan kadua sawangsungna wa tanzilul mulka mimman tasya. Nu asal jadi pangawasa ku Allah dicabut deui kakuasaana. Wasana gaduh kamampuan, gaduh wibawa. Dicabut ku Allah eta kekuasaan. Kumaha Allah. Jadi teu bisa nanaon, teu boga deui kekuasaan. Allah mah sanggup pikeun jalma siga kitu. Bahkan ditambihan dia wa tu'izzu man tasya. Allah geuningan saanya nama nu maparing kamuliaan ka saha bae nu Allah dipihak. Wa tudzillu man tasya oge Allah nu sanggup ngahinakeun jalma saha wae nu Allah dipihak. Nu asalna lain penguasa jadi penguasa kumaha. Nu asalna penguasa jadi dicabut kekuasaanna kumaha.
Kamuliaan diri jalma nu samemehna teu mulia jadi mulia Allah dimulia. Jalma nu samemehna mungkin mulia jadi hina itu dihina. Jadi intina naon sadayana ge ala kulli sayyiqati. Jadi ayat ieu teh mepasna masihan pepeling gitu. Kasaha wae nu jadi penguasa anu keur boga kakawasan lain semata-mata kemampuan dirina ku Allah keur diberi kesempatan jadi penguasa. Dua suatu saat kakawasan eta teh moalana ku Allah bakal dicabut deui. Itulah disebut sunnatul dina kahirupan. Mantap sok teh kapumpur para raja aya tapi muntah ganti. Di zaman Nabi Ibrahim aya raja Bapak Ibu anu naon adidaya anu kuat tapi zolim ngaranna teh Namrus atau nanti Numrus dina keterangan itu berkuasa hampir 400 tahun. Aya di urang ngawasa jadi presiden 400 tahun. Moal urang kita nabi 400 tahun Namrus. Tapi kalau lagi coba dihikmah di penyepan hikmah ari Namrus mawatna kunaon dan ku hal anu dianggap badag Namrus mawatna ku wabah reungit cek urang matunya meuli we bayun tapi eta reungit lain reungit sareungit-reungitna tapi reungit anu mawa misi ti Allah Maha Kuasa. Sireungit eta asup kana jalan asup dina awak. Menyebabkan ngalakuman cepi, menyebabkan ngalakuman baham, menyebabkan ngalakuman pangapu. Sireungit eta laban kana awak Namrus. Bidimaghihi bersemayam pada otak kepalanya. Jadi kita Bapak Ibu lembut karena sirahna gitu. Sakira eta lagi bika sebenarnya. Da boga misi eta. Teu bisa paenya tepat, teu bisa disingkirkeun, kudu jadi ngabunuh Namrus gitu. Mata begitu begitu eta nyocoan kana otakna, Namrus itu menepuk kepalanya, memukul-mukul kepalanya supaya si nyamuk itu keluar. Tenggelam kumaha sorangan. Ngan para pengawalna ningali watinya kunaon ditenggelan ieu cenah reungit teh saya keluar mawa we pengawal teh gegendir badan gitu na riwayat eta dijebrot gitu sirah Namrus mawa teh emah itu jadi pelajaran kan urang terkadang seorang penguasa yang pada waktunya dia berkuasa tapi ketika oleh Allah wa tuzilu man tasya bisa dihinakan perkara ente gitu. Ku perkara ente. Mata teken aya kata kaburan dina diri manusia lamun seuk jadi raja atau nabi pamimpin. Da eta samata-mata ya Allah. Sok tinggal ari Namrus mah kureung. Ari Firaun di zaman Nabi Musa payahna kunaon? Ku cai jika sok eta pakuran-kuran aya nu paeh kureung aya nu paeh kucai kan cai teh perkara nu enteng atuh depi kabutuh ku jalma tapi Firaun bet paeh nu kucai hal nu dianggap enteng ku manusia tuh nu asalna mulia kawasan jadi hina di mata tah ieu ieu iman rahimahullah sakali deui kakawasaan dina diri jalma moal salami-lamina bakal terus silih berganti bahkan kayaknya ada dalil kieu palawati urang jadi bahan tapakuran gue ari urang enak hidup dina posisi nu mana dina kahirupan sedangkan dari mulai kehidupan sampai kiamat fase-fasena ku Nabi terus dijelaskan dina hadis. Fase pertama itu sudah dilewati
wa takunu nubuwwatu fikum. Kalian akan hidup, maksudnya manusia, pada masa-masa kenabian di muka bumi ini sedang ada para nabi. Sedangkan orang terus terang tina sabda Rasul bahwa jumlah nabi teh sadayana 124.000 nabi. Jadi 125 nabi teh Bapak Ibu. 124.000 nabi. Seueur kan? Nah, masa-masa nabi itu tadi dipungkas ku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tinggal gerak masa kahiji nu ribuan nabi geus kaliwa. Jadi sudah masa pertama habis masa. Dua, wa takunu khilafatu ahla min haji nubuwah. Manusia pasti hidup pada masa kekhalifahan menggunakan tata cara pengelolaan nabi, disebut khilafah ala min haji nubuwah. Cik ieu masa iraha gitu. Cek para ulama masa-masa khulafaur rasyidin. Atau sacan Bapak Ibu nu kadua ya? Abu Bakar, Umar, Utsman. Cobi Bapak Ibu tinggal. Abu Bakar mah ngantunkeunna wafatna henteu dibunuh. Wafat dalam kondisi ya biasa wae Pak. Ya jelas saya maut mah saya umurnya sadayana. Nah, wasilahna sanes dibunuh. Tapi Umar, Utsman, Ali mah dibunuh. Kira sok. Nah hanya cek emutan salangku. Pan itu jalan-jalan soleh. Umar soleh, Utsman soleh, Ali teh saha? Saja binti mantuk Nabi, Ali teh jalan soleh, sahabat Rasul. Tapi nah hanya Allah nakirkeun bet wafat nate dibunuh di luar. Nah, kita kan takdir Allah tiasa dipungkiri. Masa keopat khalifah ieu teh atos kalang. Mata pas kehidupan jalmi babak kahiji teh pas kahiji udah lewat. Pas yang kedua sudah lewat. Maka Nabi menjelaskan wa takunu mulkan abdon. Nah, kalimatnya mulkan. Kalian manusia akan hidup pada masa ketiga. Masa siapa? Para raja yang menggigit. Nah, kalimatnya raja yang menggigit. Jalan. Raja menggigit. Maksudnya naon? Ieu teh raja ngagunakeun aturan Islam, ngagunakeun sistem pemerintahan dina Islam, tapi ngegel. Naon ngegel teh? Ada unsur menzalimi rakyat. Jadi masa-masa ieu terjadi fitnah yang besar, huru-hara umat Islam. Di zaman mana? Khalifah Bani Umayyah, Khalifah Bani Abbasiyah, Khalifah Turki Utsmani. Tos saya. Jadi Khulafaur Rasyidin siapa saya? Masa kehilafahan Bani Umayyah, Abbasiyah, Turki Utsmani saya. Nah jadi tilu fase awal ini sudah dilewati dalam kehidupan manusia. Sedangkan Nabi menyebutkan 5 masa ada di kehidupan zaman. Berarti lamun 5 dicadak tilu sabaraha deui? 2 lagi masa kehidupan. Nah nu kaopat saur Nabi wa takunu mulkan jabriyatan. Manusia pasti akan hidup pada kondisi raja-raja penguasa yang diktator dan merugikan kehidupan. Jadi masa anu kaopat mah eueuh pamimpin nu sahulueun selalu merugikan rakyat, nyieun karuksakan, nyieun kadzaliman. Dan di masa-masa ini masa-masa sulit manusia. Nah, sim kuring sok ngalanyepan gitu, ngaevaluasi. Bahwa aya urang teh ayeuna keur masa kaopat. Ayeuna. Karena sudah dilewati masa kenabian tidak sejaman dengan kita. Masa kekhalifahan Khulafaur Rasyidin tidak
tidak kealaman kurang terus kalewat. Masa Bani Umayyah terus mani terus kalewat. Tah aya nanti dina masa kaopat. Masa para pemimpin diktator yang berkuasa menzalimi rakyatnya, berbuat kerusakan di mana-mana sia-sia. Eta mah tos jadi ciri kenabian tina sabaraha. Mulkan jabariyatan. Tah, terakhir wa takunu khilafatu alamin haji nubuwah, bahwa manusia nanti akan hidup pada masa kekhalifahan kembali gitu, kepemimpinan menggunakan sistem Islam, sistem kenabian. Numawi kieu urang sebetulnya ayeuna aya di titik menuju masa akhir, masa kejayaan umat Islam di akhir zaman. Ngan memeh jaya diuji heula. Mata Bapak Ibu cing yakin bahwa teuing masa kejayaan teh teu kaalaman urang ku anak incu urang. Gitu. Cuman umat Islam punya naon namina teh optimis tinggi berdasarkan sabda Nabi bahwa suatu saat Islam akan berkuasa kembali. Mangga eta mah ayat naon dina sabda Nabi. Nah ieu nu disieunkeun ku orang-orang Yahudi, ku orang-orang ahli kitab, ku orang-orang musuh Islam. Sieun bahasana teh ramalan Nabi gitu cek mereka mah. Masa kenabian sudah, kekhalifahan sudah, pemimpin yang menggigit sudah, sekarang ini masa keempat, umat Islam itu sulit untuk bergerak kembali. Nah, oke, pas orang aya di masa kejayaan. Nah, itu kan kita saha pemimpin di akhir zaman teh? Ya tentulah cek mereka mah orang Yahudi mah eta teh Al-Masih Ad-Dajjal. Cek Nasrani mah Mesias sang juru selamat. Cek umat Islam eta teh pamimpin umat Islam teh engke turun deui Nabi Isa alaihi anu mana engke ngajeun salib dina Islam Nabi Isa menghapus pajak. Nabi Isa teh ngabunuh Dajjal, bahkan Nabi Isa akan memimpin orang yang belum melaksanakan ibadah haji ke Baitul. Mata Bapak tahun ke bisa cara haji ayat KBIH Nabi Isa. Ayat bakal mimpi gitu umat di akhir zaman menuju Baitullah dengan Nabi Isa. Tah masa-masa kejayaan ini wa iman rahimahullah nanti tidak akan lama, hanya berlaku kurang lebih tina hadis mah berlaku selama 40 tahun. Tah 140 tahun umat mukmin yang muslim itu akan diwafatkan oleh Allah dengan cara Allah mengirim suatu angin yang sangat dingin memburu nyawa-nyawa orang yang beriman kepada Allah. Hatta sampai orang mukmin itu bersembunyi di dalam satu gua kaguha di udang ku angin tiis eta. Mararaot sadaya. Mata mungkin mah masjid teh kana Rasul. Masjidil Haram teh kosong. Gitu. Tempat ibadah teh kosong. Moal aya disebut-sebut nami Allah di muka bumi teh. Nah, dan utus anu ibadah teh terus marah. Ari nu hirup nu kumaha nya sa? Orang-orang yang tidak beriman. Matak lamun di akhir zaman teh nah batur mararau. Ari urang hirup kene, buah-buah teh iman. Kitu we atos kesimpulan mah. Naudzubillahi min dzalik, batur maot urang teu mau. Pada hadis lagi jalmi iman mah namun dikeresakeun ngalaman masa eta dimangetkeun. Matak tos betah teuing di dunia. Bisa teu kasupkeun iman, kanu iman mah bakal dimautkeun Pak. Karena tidak akan mengalami dahsyatnya hari kiamat gitu. Matak iman Masjidil Haram terus aya fungsina. Ka'bah naon atuh? Ka'bah kena terus aya nu ibadah hajina ge. Jadi nu darolim we. Kan sekarang mah masih ada yang beribadah. Ibu bapak kalimat Allah
Tidak ada satu detik pun kecuali di muka bumi ini disebut sholat. Nah, tak apa lima kan ayat jeda. Nah, biar orang sholat, biar ada. Nya orang di dia beres ada di nulai mere teh ada. Kan waktu sholat mah muter. Kan gitu. Aya di orang subuh di belahan bumi yang lain mah wonteng siang, sore, apa? Dan di situ berlaku waktu sholat. Jadi tidak ada satupun detik di muka bumi sekarang kecuali nama Allah disebut terus-terusan. Tahala mutus maraot iman saleh tadi moal aya nami Allah disebut-sebut. Maka dina hadisna kiamat terjadi ketika nama Allah sudah tidak disebut. Aya disebut. Jadi terus tadi disebut nami Allah kejadian kiamat. Eta dina riwayat Ka'bah ya itu berfungsi. Tak dihancur-hancur. Teu mustahil kita diieureun Ka'bah lokalisasi tukang jina bisa wae jina di jelema jadi harum. Nah da geus abang iman teu mustahil gitu. Ayeuna wae tingali di Saudi kan saurna atau sekali itu lebih tak aca tong dibayangkeun di Jeddah gitu kan baro saroleh saeulah gitu anggar we banyak kamaksiatan. Nah ieu gambaran di waktu iman masa-masa kerajaan itu memang suatu saat akan hilang, suatu silih berganti. Nah waktu iman nah doa ieu gitunya disebatkeun dina Ali Imran ayat 26. Ternyata aya riwayat asbabun nuzulna dua. Kahiji asbabun nuzulna teh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kapungkur kantos nyuhunkeun ka Allah supados ditaklukkeun dua kekuasaan besar di masa itu. Satu kekuasaan Romawi, dua kekuasaan Persia. Jadi Nabi Muhammad ngadoa ka Allah, ya Allah, hoyong mulkarum wa faris fi ummatihi. Suatu saat dua kekuasaan ini dikuasai oleh umat Rasulullah. Nah, sawal Allah teh fa anzalallah gitu. Qulillahumma malikal mulki. Sok atuh ngadoa gitu. Jadi Nabi hoyong menguasai Romawi, hoyong menguasai Persia. Bapak Ibu, Persia jeung Romawi di masa itu dua kekuasaan adidaya cek daya nalar jauh hese dieleh. Satu dina personil tentara jumlah banyak. Kecanggihan teknologi di masa luar biasa. Jadi dua kekuasaan imam Persia Romawi mah atas negara adidaya di masa. Secara etak-etakan mah mau mungkin takluk gitu. Ku kekuatan kecil. Tapi umat Islam mah optimis. Nabi Muhammad ngadoa, ari doa Nabi dijabah teh. Dijabah. Hiji eta. Nu kadua asbabun nuzulna Rasulullah harita waktu putuh Mekah pan kota Mekah teh dimerdekakeunnya dikuasai ku umat Islam. Pembebasan maksudna kota Mekah teh putuh Mekah. Tadinya simkuring maos riwayat geuningan berhala-berhala digigireun Ka'bah teh dihancur-hancurkeun ku para sahabat. Bari jeung nyarembahna teu bisa kumaha. Kan biasana mah orang-orang penyembah berhala boro-boro dianjurkeun sesembahanana dicarek wae ke muslim kan ngadat ngamuk. Ieu mah orang-orang musyrikin Quraisy teu berkutik ka Nabi jeung para sahabat. Margi umat Islam waktu harita tos kekuatan hebat. Tos hebat umat Islam teh. Di Madinah ka Mekah rek kabebaskeun kota Mekah tina kamusyrikan, tina penghambasaan. Maksudna mah rek diislamkeun sakinuna itu penduduk Mekah. Mata kaya dalilna idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aita nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Eta teh keur kajadian putuh Mekah. Aya beja cek orang Arab cek orang Belanda. Muhammad jeung para sahabat mah rek ka Mekah. Rek menyerang. Geus kabayang ke orang muslim Mekah bakal terjadi pertumpahan darah besar. Matak aya nu siap siaga mawa parabot senjata. Aya anu nyarumput orang-orang Mekah. Sieun ku Nabi Muhammad jeung pasukan-pasukan.
palawargi begitu para sahabat yang Nabi ka Mekah teu aya hiji orang muslim nu ditoel ku Nabi jeung para sahabat geuningan cenah Islam teh henteu mawa karuksakan agama anu damai teh teu aya saurang yang ditoel berarti lamun teu ditoel komo dibunuh ku Islam teh tah tidinya mulai orang-orang musyrikin Quraisy teh sadar geuningan Islam teh agama nu bener matak lebet kana agama Islam teh aku aja pas kejadian itu berbondong-bondong ngalabri tanpa ada paksaan sebagai bukti kemenangan di Allah. Takkan lalu Islam ya orang-orang musyrik teh dan ningali agama Islam teh gini kan tidak ada kerusakan, tidak ada pembunuhan. Eta berhala Bapak Ibu anu jumlahna 360 berhala diancur-ancurkeun ku para sahabat, dibubat babet, dirangsakeun, teu aya protes teman-teman. Nah, sebab umat Islam tos melaksanakan penaklukan kota Mekah. Jadi tina maki umat Islam tos menang gitu. Tina perjuangan dakwah salami 23 tahun. 10 tahun di Madinah, 17 tahun di Mekah. Nah, ini puncak kemenangan. Nah, tina eta kejadian butuh Mekah, Nabi ka para sahabat nyarios ngajanjikeun mulka Paris warum kekuasaan Persia jeung Romawi bakal dimiliki umat Islam. Nabi pan acan dimiliki cuman masihan hiji janji doa ti Nabi teh. Suatu saat Persia jeung Romawi dikuasai ku Islam. Ayeuna wae Mekah dikuasai ku Islam. Komo Persia Romawi. Tah orang munafik ting celetuk jeung orang-orang Yahudi. Min aina li Muhammad mulka malika Paris warum di mana Persia jeung Romawi bisa takluk ka Muhammad cak orang munafik. Mun cak urang malah entong ngimpi teh luhur teuing gitu. Tong berhayal teuing cenah Persia jeung Romawi hayang ditaklukkeun ka Muhammad. A'azzu wa amnahu min dalika maranehna mah cenah leuwih garaga tibatan aranjeun cak urang munafik. Leuwih bisa ngahalanan anjeun rek ngawasa manehna. Dugi ka gaduh keyakinan yen orang-orang munafik itu teh hal anu mustahil. Ternyata waktu iman urang kan pergi buktos doa Nabi diijabah jeung janji Allah teh terbukti. Betul pada akhirnya Persia dan Romawi itu takluk ka Islam. Di masa iraha, di masa puncaknya Khalifah Umar bin Khattab Al-Faruq. Diserang sadayana dua kekuatan negara besar ya takluk bertekuk lutut di hadapan umat Islam. Matak di masa Umar palawargi ini adalah puncak kejayaan Islam. 1/3 dunia ini dikuasai oleh Islam. Masuk Islam ke Asia, masuk Islam ke Eropa itu di zaman Umar bin Khattab. Cik kita janji di sana nah ijabah doa Rasul matak sim kuring gaduhna di selama catatan-catatannya tina ayat-ayat siga kieu da perjuangan berhasil jeung teh samata-mata anugerah ti Allah. Lamun Allah geus dimudahkeun cek urang mustahil bakal kajadian. Hal anu impossible cek jauh kanggo Allah pun payakun kajadian. Matak carana kumaha urang kena jadi hamba Allah cakap sareng hubungan komo para pejuang para pegiat dakwah gitu ulah nu bilang da eta kuncina semuanya juga dimudahkan ku Allah Subhanahu wa taala. Nah ieu iman rahimahullah eta kakawasaan Allah teh dipasihan gambaran ku Allah bujeng-bujeng urusan kakawasaan jeung ngarubah-rubah waktu wae Allah mah kawasa. Tadi ayat 27 tulijul laila bin nahari wa tulijul nahara bil lail. Allah mah kawasa ngasupkeun waktu peuting ka beurang, beurang ka peuting. Cikeun teh kusabab naon? Matahari teu cicing, matahari teu cicing, bumi teu cicing, da matahari mah cicing. Jadi misalnya matahari bergerak, cek para ahli sains itu mah gerakan semua dan gerak nama bumi. Nah,
Ieu kan kekuasaan Allah. Sedangkan hadis bahwa matahari tiap pagi-pagi mau terbit itu teh minta izin lah kamu di hadis. Asalnya riwayat Muslim. Jadi matahari itu Bapak Ibu badai bijil teh ti wetan itu salarasna nyuhkeun izin ka Allah tiap hari. Diizinan teh benizinan terbit mun teu moal. Cik naha urang gaduh kasimpulan mun teu moal teu diizinan ku Allah moal terbit. Sabab bakal terjadi suatu hari matahari itu terbit dari tempat terbenam. Jadi emang teu bijil ti wetan di mana? Di kolom aya di sana eta. Termasuk ciri naon? Kiamat kan gitu. Jadi Bapak Ibu kayak kiamat teh cirina aya gejala alam. Naon gejala alam? Panon poe ti kulon bijil. Tal muntos panon poe bijil ti kulon nu tobat mau ditarima ku Allah. Nu sedekah buat ban bingung nu yang anu narima. Ari ayeuna bingung nu usaha, sedekah. Nu narima babalatan ayeuna. Tah matahari lamun tos di kulon mah yang sedekah itu banyak sebenarnya. Aduh, saya kudu sedekah sabab matahari di kulon dan geus teu waktuna deui ditarima sedekah. Tik ari tos matahari di kulon langsung kiamat? Tidak. Itu aya keneh waktu. Da eta mah di antara gejala alam. Berarti kieu palawargi, nah matahari beti kulon, berarti kan arah putaran rotasi bumi terbalik gitu. Kan salami teh muterna ka dieu tah. Mata aya di wetan teh panon poe kan muterna ka wetan. Muterna teh gitu. Jadi urang nyamperkeun panon poe sebetulna da panon mah cici. Siga panon poe nu bijil. Tak engke mah muterna teh jadi tibalik. Jadi ke arah barat si bumi teh. Lamun muterna tibalik berarti nyambut panon poe ti kulon. Nah, itu mah pasti kejadian kiamat. Setelah itu gejala alam menjadikan bukti itu tidak akan lama lagi kiamat. Tina asal kisah. Berarti kiamat naon? Tata surya di antaranya akan berhamburan dan rusak, tidak tertata seperti awal siang. Tentang tong anehnya tina ayat-ayat Quran wa jumi asyamsu wal qamar. Kiamatnya bakal terjadi matahari jeung bulan dihijikeun. Gitu kan? Di arah radu mata ke bintang-bintang sadayana ragra cai laut keplok jeung ngagola gitu kan secara lumayan ini mencuci kopi jadi ngagolot ngagolotrok itu maksudnya magma bumi keluar teu katahan laut teh jadi ngagola keplok gempa teh zalzalah bukan gempa terukur dengan alat sekarang itu. Zalzalah itu manusia tidak ada yang bisa diam dan berdiri. Wah ngeri para. Nah itu teh kekawasan Allah saudara. Bahkan surah wa tukhrijul hayya minal mayyit. Allah sanggup ngaluarkeun nu hirup tinu maut. Kalau nu hirup tinu maut, tina tafsirna naon? Jami tina sperma. Tina opum. Tina tafsirna. Nu hirup tinu maut hayam minal baydo cek al-munir hayam tinu endog ari endog hirup bae ya tafsirna al baydo itu diam seperti benda yang mati tapi tinu endog jadi kabar hayam eta kan kawasan Allah jeung kudu ku hayam sileung leuman ibu gaduh endog sakilo sileung leuman ku ibu maka moal endok bukan kekuasaan Allah sok karek kurang teu nyepan dalendok lain kekuasaan Allah diulik we teknologi sains lampu penetas itu karena jadi aya ilmu yang kedua wa tukhrijul mayyita minal hayy ngaluarkeun maut tinu hirup dibalikeun cek para ulama endok tinu hayam. Nah bisa gitu tapi nah ada bakal kejadian eta mah kawasan Allah nu maut tinu hirup. Jadi apapun yang ditumbuhkan oleh tumbuhan itu tentu akan melahirkan buah.
kan tetanggalan teh hirup ari tina buah aya siki teh aya. Nah biji itu adalah benda yang mati mata nu paeh tinu hirup teh siki lamun hirup tinu paeh takal tinu siki dibalikeun gitu. Nah ini merupakan kekuasaan Allah. Terakhir wa tarzuqu man tasau bi ghairi hisab, ternyata Allah Sang Maha pemberi rezeki yang rezeki itu tanpa dibatasi kepada siapapun yang Allah kehendaki. Mata Bapak Ibu urusan rezeki mah pasti urang mah sanes mencari rezeki, menjemput kepastian rezeki. Nya tong sanes mencari dan saya ngan ngajemput berarti pasti ngajemput. Nah, iya bakal jadi ibadah jeung amal soleh kan urang sadaya. Kumawi dua ayat ieu cekap kang urang nyimpulkeun kana hiji kasimpulan innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah teh maha kawasa tina setiap perkara. Aku qouli hada wa astaghfirullah